Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Dangu singkat carita kocapkeun isukna pok teh Sony nyarita ka Sopi teu leum-leum. Manehna menta sangkan warisan buru-buru dibagikeun. Nya kitu nya cenah. Heuh. Leon si emak ayeuna mah geus dilarung kari tinggal babagi. Cek Sony ngadanya kitu Sopi ngarasa kesel sebab datangna manehna geuningan nepungan indung teh lain kunyahnya teuing ari kitu mah tapi hayang ngeruk bagian tina hartana. Ngadenge pamenta dina kitu teu wudu ambekna Sopi. Ari maneh Sony asa kacida. Kacida kumaha ceuk? Kacida maneh mah karek oge poe tadi indung dilarung pira korek tega babagi warisan ayeuna. Diomongan kitu Sony kekeh dina kahayangna. Ari Sopi teu nya tujuan antukna adi lanceuk parerea omong. Dordar pasrea dina wanci tengah peuting. Sony terus neug-treug. Dihalangan ku Bah Rohman kalah nyanggangan bari nulak cangkeng. Sabot keur kitu gelebug aya angin asup ka jero tuluy muter di tengah imah. Dibarengan ku haseup hideung ngurilingan. Ngong aya sora nini-nini mata kukurayeun. Pulangkon banda kula. Pulangkon banda kula. Lamun tadi pulangkon kudu ditembus ku jiwa. Kitu pokna teh. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu puguh nu araya di imah kacida rareuwaseunana. Komo tika jeung dira mah keur mah ti tadi oge geus murungkut nyaksian emang jeung indungna parasea. Katutuh datang nu matak pikasieun nu antukna budak leutik teh ngarayak-yak di tukangeun bujur indungna. Sony anu keur kalimpudan amarah teu inget kana temah wadi sasat keur marah tea manehna jadi leungit kasieun na atuana gantawang wae manehna nyarekan kanu soranutan katinggalan jirimna. Setan can seubeus sia teh ngaganggu kulawarga aing ha. Hayang naon atuh sia teh ha? Pulangkeun banda kula sia. Pulangkeun banda kula ku sia diampihan. Pulangkeun. Eta sora kadenge deui. Kokod we ku sia. Nyingkah sia tong datang deui ka dieu setan. Sony terus ngawak-wak. Na atuh ari hiuk aya angin tarik. Cungkal awak Sony ngejungkal. Koleab gubrag awakna siga nu ngabebeutkeun. Na atuh teu cukup nepi ka dinya kalayang awakna siga nu mangku kaluhur geus kitu gubrag dipurageun. Nempok kaayaan kitu gajleng Abah Rohman muru ka Sony.
nyokap awakna ditewak anu maksud rek dicakelan. Tapi awak Sony siga anu ngabedol. Abah Rohman ti papareket nyekelan bakating kukuatna tarikan anu ngabedol. Antukna Abah Rohman jadi kabawa ngadurug-dug kagusur. Koleab awak Sony katut awak Bah Rohman ngalayang kubrag dibandingkan kahandap datangna patumpang tindih anu saterusna duana ting hargung ngararasakeun kanyeri. Kalayang geus kitu mah dina lalangit imah katingali ku Sopi loba nu ting kalayang rupa-rupa beungeut awewe siluman para dedemit mawa baladna. Sopi calawak, Maidah ngayak-yak bari nanangkep dua anak Sopi. Teu bisa nyarita naon mehna ukur bisa ngajatan bakating kosoak anu pohara. Mitra kaum dangu seot-seot para dedemit cing belesat kaluhur suhunan. Brak-brak kadenge kawas sora anu keur ngacak-ngacak kenteng imah. Sorosod gubrag-gubrag kenteng imah maduragan. Ambalayah pruk pre parepes di handap panyaweran. Geus seueuh amuk-amukan seot-seot para siluman teh naringgalkeun imah. Tapi semamehna kadenge ku Sopi aya sora anu sarua. Pulangkeun banda kula. Awas ya. Si eta geus dicirian ku kaula. Arek dibawa. Geus kitu mah les weh angin teh eureun. Sawatara jongjongan Sopi teu kecet-kecet mehna ngaulang bari nginghak. Kumaehna sama sekali teu kahareuteun naon anu kudu dipulangkeun. Sabab ari cek Maawang mah urusanna geus rengse, geus ditetepkeun moal aya gangguan naon deui. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Sopi nitah Maidah sangkan nyusulan Maawang. Teu kaleged leos Maidah indit ngajugjug imahna Maawang. Kasampak Maawang keur maraban hayam di pipir imah bari jeung bangkung-bangkung we kawas hurang. Sanggeus uluk salam Maidah mang nepikeun panita Sopi pikeun nyusul dirina. Bari teu poho Maidah nyaritakeun kajadian tadi peuting teh ditetek daya nu kaliwat. Rengse ngasupkeun hayam jago ka kandangna, Maawang asup heula sakedeung ka imahna. Sanggeus nyantelkeun tulak panto kenceling bae emehna indit bari dibeyeng ku Maidah. Singkat cerita, sadatangna ka imah Sopi miheula nyarita rada maido ka Maawang nganah-naha. Kulan ka imah Sopi mohon maksad ka imah Nyinemi. Nyapan Sopi baheula cicing di dinya keur leutik teh. Ieu penonton mitra ya semua di studio ya. Kumaha ieu teh mak? Ongkoh cenah geus rengse urusan jeung siluman teh. Tapi naha geuningan daratang deui. Bangun aya nu tinggaleun. Kadang kitu Maawang teu nembal, tapi panuna rutret ningalian ka tiap madhab. Kurunyung Abah Rohman nyamperkeun bari rumanggiung nahan ka nyeri. Ari Sony masih di jero kamar, tayohna mah masih keneh ngararasekeun ka nyeri awak tina kejadian tadi peuting teh. Ketayap Maawang ngetayap lempang lalaunan bari geus katempo rempokna tuluy mapai-mapai rohangan nu aya di jero imah. Tapi teu katembong aya pamolah anu beda. Ngan barang nepi kana lawang pantok kamar anu disarean ku Sony, mehena kerung tuluy tumanya. Saha anu aya di jero kamar Nyai? Sony mak. Jawab Sopi pondok
Sanggeus dijawab gitu, Sony dicalukan ku Maawang sangkan keluar ti kamarna. Jang Sony, kadieu jang, kadieu heula sakodong tuturkeun emak. Cek Maawang bari lempang ka rohang tengah. Tila kurunyung Sony keluar bari sarua rumanggieung kawas Abah Rohman. Gek diuk hareupeun Maawang anu geus diuk dina karpet. Aduh, aya naon mak? Jang Sony, anu teu tuhu kana parentah emak. Cek Maawang rada muncereng. Aduh, tetuh kumari mak. Sony pura-pura anu teu apal. Emak yakin susuk anu kuduna dilarungkeun kamari, tapi ku ujang alun dikekeuweuk. Cek Maawang tandes. Ngedenge ceritaan Maawang kitu teh Sony tenembal. Rumasa yen susuk teh ngadon disumputkeun ku manehna saware. Lantaran ngarasa lebar mun dipikeun kabeh da emas teh barang anu bisa dijual jeung bisa diduitkeun. Mangkaning aya kana setengah osinana meureun. Nyaho adina kitu peta pudigdig amarah sopi kasunut gantawang wae manehna nyerekan ka adina. Ku kabina-bina maneh mah Sony. Si goreng kajadian nu penting teh gara-gara kalakuan maneh Sony. Awahing ku ambekna teu karasa hiuk gaplok-gaplok bejurus talanan mekprek jahe anu diwangun ku dampaleungeunna teh nyayang kana pipi Sony. Aduh ampun ceh. Rumasa salah. Cek Sony teu ngalawan meh ngrumasakeun salah. Aduh, hampura ceh, hampura. Rumasa salah geus atuh. Ieu awak nyeri keneh ieu. Mitra kaum dangu sanggeus menta dihampura ka lanceukna pok we Sony menta bong bolongan kumaha cara ngungkulanana. Aduh. Teras kudu kumaha atuh ieu teh geus kieu mah. Cek emak mah. Awas deui jalan. Iwal ti susuk teh kudu gawat dipulangkeun. Tong diengke-engke bisa jadi mamala. Jeung saha kuring ka dituna sieun mak. Antar atuh Abah. Teu bisa kusaha kudu kusorangan. Minangka tanggung jawab. Wayana kudu kujang Sony sorangan ngalarungna. Emak moal bisa ngantor. Lancek hidup moal bisa. Pon kitu deui Bah Rohman, moal bisa. Kumaha tuh mah? Daripada hidup terus diriwaan, terus didatangan kumaha? Nya tuh mah. Tembal Sony nyanggupan. Meh nagili grek nurut kana piuruk Maawang baka tinggu sieun teh. Mitra kaum dangu. Singket carita petingna Sony geus aya di wewengkon leuwih ronggeng. Lalaunan mehna ancrub kana jero eta leuwih nu jerona teh ngan semet dada wungkul. Kusiwal ngaluarkeun susuk anu dibungkus ku lawon bodas. Tina saku calanana 2 siki. Tong alakatung. Mun dina pawayangan aya na kula sadewa. Mun di urang aya atang iting. Gereyam mehna jajampean. Teu kitu jajampean nama. Eta mah intermejo mitra. Meh dongeng teu keung teuing. Eta ku aya na kula sadewa jeung atang iting sagala mitra. Boa edan. Cager. Mitra kaum dangu.
bari ngeemkeun leungeunna anu ngepel susuk teh. Tekung selila wer cai leuwih muter barang Sony rek hanjat tina talaga ngadadak awakna asa aya nu narik kana jero ulekan cai. Beuki lila cai ngabedolna beuki tarik jeung kuat. Manehna adu glajer hayang lepas tina ulekan cai tapi eleh tenaga anu antukna karelep we. Sony kagusur ngarelep ka jero ulekan. Kalawan teu aya mucunghul deui. Calakatak kadenge sadaya nu seuri ti saban madhab. Mitra kaum dangu, sanggeus cai leuwih neureuy awak Sony kaayaan leuwih teh jadi tenang deui saperti sasari. Kocapkeun anu keur narungguan di imah. Maawang, Abah Rohman, Sopi nu keur can reluk dariuk di tengah imah. Maidah mah keur narungguan barudak di jero kamar. Harita teh wanci geus ngagayuh ka subuh, tapi Sony can mol-mol keneh. Atuh teu buru ngrasa kahariwang ngalimpudan pikiran anu keur narungguan. Bari jeung ret deui nempo kaluar matak nyeri beheung sosonggeteun. Tapi anu didago-dago ngadon lewo nu antukna poe geus maju ka beurang tapi Sony can keneh mucunghul bae. Wanci menceran keneh oge panon poe geus surem kapindingan ku mega anu ngayang di langit. Beuki lila beuki kandel nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega. Atureup jadi iuh, angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan, ting pelenud jigarek peunggas, kalakaina rabeng haliber dahan garing maruragan, manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan, malah aya nu notog-notogkeun maneh terus mubus kanu buni, sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngaguruh handaruan, mata keung jeung matak paur. Dina kaayaan kitu anu antukna bada salat lohor Sopi ngumaha ka Maawang kusabab rasa kahariwang kanu jadi adi tere beuki ngandelan. Kumaha ma atuh geus kieu ma? Kumaha atuh geus kieu? Nasi si Sony teh embol-embol. Cik mawa cai kana baskom ujang. Mawa cai kana baskom ka itu. Ngadenge Maawang nyelengkeung nitah ka Barohman. Oh mangga. Tekaleket gojengkang ka tukang telila ge geus ngarongheap deui. Sanggeus nyimpen baskom ge Abah Rohman diuk deui yang hareupan ka Maawang. Telila kurunyung Sopi nyamperkeun anu satulina diuk gigireun bapana. Tadi teh naong budakna heula ka kamar nu keur anteng aruplak ulin duaan. Mitra kaum dangu Maawang anteng rep sidakep sinuku tunggal. Babahan catur dria, catur araning opat, dria araning angan-angan. Sir budi sip terasa. Alah, asa ngawayang ya teh mitra. Jager, mitra kaum dangu. Sanggeus lila Maawang ungut-ungutan siga kukumbul. Siga kukumbul. Tiwas. Tiwas kumaha mak? Sopi bangun anu rewas. Si Ujang teh geus diperintahkeun nebus hutang indung nanyai. Hutang naon mak? Sopi mindo nanya bekating kucangan ngarti. Hutang jiwa. Sabab geus lila nemi teu sebat jiwa. Ceuk Maawang ngajentrekeun. Ngadenge jawaban anu sarupa kitu segruk we Sopi ceurik midangdam nyambat-nyambat kanu jadi adina. Sony, aduh aing mah kudu rupa we kajadian teh. Sony.
Mitra rengse Sopi leler tina cerikna mawang mambatahan ka Sopi sangkan daek narimakeun kanyataan. Siapa mah darengekon gora. Teh syarat ayeuna neuk teu leuker melah jantung aguratan gora. Ulah hayang jeung kabita kana pangajak tur pangbimita setan. Ulah hayang digawe bareng sakongkol ngayakeun janji pasini jeung iblis nu ngecewis kana hate. Sabab hakikatna ajakanna teh kabeharna gerek nilakakeun manusia. Itu diantara pepeujuh mawang dina mangsa harita. Abah Rohman katut Sopi ungut-ungutan tanda narima kana nasehatna. Mitra berkah ti harita mah jepoe taya gangguan deui anu datang. Singkat carita, pikeun ngurus banda nu aya, Abah Rohman nyecingan imah titinggal nemi. Malah sangkan tincah balilahan deui sanajan geus kawilang nini-nini, Maidah dikawin ku Bah Rohman. Sabab Maidah teu boga pangbalikan. Ari harta warisan da teu bogana naon. Dan geus dijarwalan pake ubar teh. Ngenu kali teh ngan imah gedong eta we jeung eusina anu tepati rea deui da sawari oge geus dijarwalan. Ejeung balong we di tukang imah oge kebon. Mitra Bah Rohman dikawinkeun ka Maidah. Ari Maidah teh si horeng masih parawan keneh cenah Mitra. Disaprak kawin ka salakina baheula can kungsi sapatemon. Kusabab salakina teh boga kalainan nyeta bobogaanana teu hirup cenah alias peluh teh. Meureun mun harita geus wawuh jeung Mang Anggang mah moal teu dibawa ka maerot salakina teh Mitra. Kitu. Jadi ti saprak kawin teh atuh Maidah teh can nyorang kasungsi badan. Nu teu latih harita cenah salakina gering. Maidah tatamba ngubaran berkaditu berkadieu bebelaan ngahutang cek paribasana pikeun ngubaran nu jadi salaki. Tapi kalah kahutang we anu numpuk salaki mah teu cager-cager. Brek we gering mingkin ripuh nepi ka tilar dunia teu kapuluk deui nya tidinya Maidah ngadunungan ka Bu Nemi. Mitra pikeun Abah Rohman mah lir kagunturan madu karageragan menyan putih cek paribasana. Nya ditinggalan imah nya kawin deui jeung parawan. Sanajan parawan kolot geus nini-nini oge ceuk pikirna meureun dasar wae rasana jeung parawan tangtu masih cakial keneh tur pelempuk deui. Nya kitu aduh ka kin we taroskeun ku sararea Abah Rohman nya. Mitra kaum deang demi maawang disambat ku Bah Rohman sangkan cicing di mah gedongna ngarah kaurus cenah hitung-hitung mulang tamba kana jasana. Sedengkeun Sopi mah kusabab boga pausahaan teh rengse ngawinkeun bapana jeung Maidah mah dius we mehna balik nyupiran mobil ku sorangan jeung anak-anakna dibawa. Mitra kaum dangu singkat carita selang 4 bulan ti harita maawang tilar dunia dipundut kuno rahayu dicanda kuno maha kawasa. Nyurungkoina waktu meh teu karasa. Berang deui peuting deui. Beak poe ganti minggu, beak minggu ganti bulan. Campleng anjog kana 18 tahun kahareupna. Harita teh meneran nincak bulan ka-12. Dek manggihan tahun anyar. Teu ku hanteu umur teh nambahan. Geus kitu kuduna, geus kitu papastena. Bareto sadugna maawang ngantunkeun 5 tahun ti harita Abah Rohman oge tilar dunia.
Atau tinggal Maidah we nyorangan da teu boga anak tibah Rohman mah. Sanajan Maidah masih parawan keneh oge, kapanan geus nini teh ya, geus hapa geus moal bisa boga budak. Takdir eta oge. Nya antukna rai poe teh kusabab nyorangan di imah teu bane ku kabawa ku perasaan anu geus nyorangan, asa cuklek leuweung cuklek lamping jauh kasintung kalapa teh lain bebenjon. Maidah sering hulang jentul sering ngalamun, abong bener ceuk babasan kolot baheula tong loba ngalamun cenah bisi kausap setan. Teburung eta oge Maidah teh tiap peuting toleh ditembongan ku makhluk-makhluk goib di eta imah gedong ditinggal nyinemi teh. Aya nu nyalukan sakapeung, aya nu cicirihilan, malah aya nu kungsi nembongan sagala. Nu antukna balas ku teu kuat imah teh ditatawarkeun, tapi eueuh saurang oge nu daek meuli keung cenah. Atuh kenceling we manehna indi tinggalkeun eta imah. Maidah balik ka lembur matuh Banjar Karang pambidanganana baheula, tempat kelahiranana nu teh lian Iwaldi Panyawangan Ciamis. Dugi ka pupusna ari imah gedong mah lur bae ditinggalkeun. Poe ka poe imah gedong teh mingkin geuman bae. Jujukutan geus ting jalan berung tembokna oge geus katutupan ku areuy, teu sirikna kawas rumah hantu teh lain dalagaan. Katambah imah teh jauh ka mamana, maksud teh jauh ka tatangga. Anu pangdeuketna teh paling imah Maawang we. Nu harita imah Maawang oge geus eueuh, geus rubuh, geus kari kebon cecenet. Mitra kaum dangu kumaha nasib Sopi? Nya sarua nincak 15 tahun ti sapraksoni nu jadi adina jadi korban dedemit leuwih ronggeng teh. Umur Sopi ge ngakolotan. Teu kawin deui, ngurus anak ngagedekeun anak nu dua. Buuk hideung ganti rupa jadi bodas. Luis pinuh ku huis. Kulit pengker jadi peot, panon cekas jadi lamur. Kapan ngarasakeun kakolotan oge geus kacida. Ripuhna nu kari ukur kahayang nu nyoko dina babasan ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed segala bati hayang bati kabita. Hayang kadaharan anu teas-teas meusan kapan ari huntu geus pada amitan. Sopingan bati ngarahuh narik napas panjang dipaksakeun oge ngan bati tugenah. Karasa kanikmatan teh geus loba beuki ngurangan. Nu matak teu salah-salah teuing, nya teu lila-lila mah warugana teu kuat nampa takdir. Basa anyaran Tika nu jadi anakna dikawinkeun jeung Dira anak bungsuna nu geus lila gawe di Arab, jadi supir bus jemaah umroh di ditu di Arab. Antukna Sopi maot tilar dunia dipundut kuno kawasa, teu lila geuringna teh ngan ukur mimingguan wungkul. Mitra kaum dangu, ari Tika kawin teh jeung lalaki batur sakolana baheula ngaranna Herman. Harita teh pukul 2 beurang meneran bulan ke-12 bulan Desember rek mapag tahun anyar. Gek Herman diuk dina kursi yang hareupan meja makan. Nakamana ari si Nengnya? Garentes hatena bari luak liuk neangan nu jadi pamajikan. Nyel hate asa keheul, asa dimomorekeun. Pan salaki teh panutan pamajikan. Cek buku sawer panganten oge. Raja rumah tangga. Kawasa marentah kapapati goahna. Cek juragan panghulu ge kapanan. Kudu satia, kudu kumaula, kudu kitu-kitu, kudu kieu naon ku hanteu. Geus jadi kewajiban pamajikan kanu jadi salaki.
Ari ayeuna ana direret kanggon geuning aya keur nyangkere weh. Tika teh disampeurkeun gregeteun sing horeng lain kasarean, tapi keur ngarengkol marende budak. Herman ngarenghap bari balik deui diuk kana urut tadi. Teu tega rek ngahudangkeun teh kusabab si Donto anakna keur nenen keneh. Geus 3 tahun Herman laki rabi jeung Tika teh. Kabeneranana teh dipercaya boga anak awewe geulis. Donto ngalaka indungna. Aya eta oge boga rancana rek adian deui kahayang malalaki. Sedang anu katilu hayangna awewe. Geus 3 we ceuk pikirna. Ripuh geuning miara budak loba-loba teuing teh. Tapi ti borojolna si Donto nepi ka ayeuna. Nepi ka can kabeneran diberengan deg deui padahal teu dikabe teu sing harita teh. Ret deui Herman ngareret kanu jadi pamajikanana nyampak si Donto keur dikekepan kunu keur nyegrek sare. Mileungeuh kitu teh hate Herman murengked ngahalas teu tulus rek digeroan teh. Katembong leungeun indungna numpang kana gigirna. Ramona nangkub lebah gigir bujurna. Bareto mah basa Herman bobogohan keneh jeung manehna. Ramona sok dikucel dirames-rames montok lemes kawas buludruk. Kukuna ge lalancip panjang meusan dibeureman. Tika nu diwawoy ku indungna bubuhan kanak cikal teh anak mimiti teleh ngogo sarua jeung dira anu bungsu sarua diwawoyna. Katambah karunya meureun Sopi teh harita ka anakna nu boga nasib kudu ditinggalkeun maot ku bapakna basa umurna leutik keneh. Tika tara ngumbah piring, tara nyekal mutu atawa sasapu. Ku Sopi indungna baheula estu dipiara di dama-dama. Bisi kagadabah meureun jeung dasanyana. Tika mah baheula samemeh dikawin ku Herman minangka budak parawan nu sok heotan atawa tetembangan mun ka kamar mandi. Parawan nu sok antang mun yang hareupan kaca. Hari ayeuna sanggeus boga salaki ka Herman, hudang pangheulana sare pang panderina tisuk medugdug nepi ka sore tampolanna bari ngekelek budak indit ka cai ka dapur ngepel sasapu. Munasabah mun eta ramo nu montok lemes teh jadi bebeng. Urat naranteng kuku nu panjang kawas kuku ucing teh ayeuna mah jadi dempes bersih jeung tara dibeureman deui. Hayang eta ge boga babu tapi ku Herman dicarek. Hitung-hitung olahraga cenah sakalian ngalobakeun pahala dina rumah tangga. Mitra kaum dangu sapoe jeput Herman ku kurilingan we sabudeureun imah. Keretika mahnya deket deuleu pondok lengkah teh lain bebenjon. Buana legangan saukur salaga imah. Ari baheula mah basa can boga anak mimitian rumah tangga. Mun kerame poe pasar teh boh tinu parsen, boh tinu baralanja langsung ka tokona atawa mun ngirim order balanja kanu meulina. Tika teh mindeng kekeleuyeran kadua Herman salakina. Tapi ayeuna mah tisaprak boga anak. Toko titinggal kolotna teh sagalana dipercayakeun ka Herman bae. Kabeneranana teh boga pagawe anu jujur deui. Nu ngaranna Dedeh dipercaya pikeun ngurus jeung ngaladangan nu madeuli. Sedengkeun Herman paling kabagian ngurus pangiriman wungkul. Kaya ngirim beas, ngirim gula, tarigu jeung rea-rea deui. Sabang saning sembako ka toko-toko leutik nu aya ditungtung pilemburan. Dibantuan ku Uju nu harita kawin ngadahup jeung Dedeh teh nu karak laki rabi 3 bulan kamari. Demi Uju teh lian iwal ti adi misana Herman. Mitra kaum dangu supaya awet ngora isuk-isuk teh Tika kudu jalan-jalan sakurang-kurangna 1 kilometer. Lamun diukurnya 1 kilometer mimiti tinggon ka cai ka dapur terus bulak-balik sapoe jeput. Kawasna leuwih ketang ti 1 kilometer oge. Atuh eta kudu olahraga cenah.
Nah ari ngumbah piring, ngisikan, ngepelain, ngagerakeun badan, padahal sarua eta teh olahraga. Tapi da mungguh kitu Herman mah saking nyahna ka pamajikan meureun supaya sehat menan kitu ge. Dadah teuing Neng. Wayahna we lain ku teu sanggup ngagaji rencang atawa ngagaji babu. Bisa kangenahan. Awe mah komo geus sababaraha kali lahiran mah. Moal teh loba, maksud teh mun teh loba digerakkeun, awak sok jadi lintuh. Piraku pamajikan nu sakitu geulisna jadi buntelan hitut mah. Cek garantos hate Herman dina mangsa harita. Waktu Mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.